Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talus, ibu miwah bapa nu ngawalerna menikuat kalaleuleuh. Sanaos kitu rupina mah supados aya dina kawilujengan berkabarokahan kanggo anu gaduh pamangsadan dinten ayeuna urang uihan di dina pangwaler salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin amma ba'du. Langkung tipayun hormat sim kuring keluarga besar Bapak Didi Sutardi kali Ibu Dena Herawati. Tehilap hormat sim kuring kasada para wargi nu sami rawuh di patapatan anu rupina mah teu tiasa ditataan hiji-hiji. Alhamdulillah ngah kagiri-giri bingah amar watasuta wirehna dina dinten ieu pisan nyatana dinten Senin kaping 15 April tahun 2024 urang tiasa riung mungpulung paamprok Jonghok Patapang Rarai di Kampung Sindang Wangi RT 4 RW hiji Giri Makmur Malangbong Kabupaten Garut. Anu janten tempat pangharapan pikeun calon panganten anu rupina mah dinten enjing nu baris distrenan. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun urang sanggakeun heula puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mangrebu-rebu nikmat ka urang sadayana tudugi katiasa ngariung di patepatan tangtos pikeun ngadidil doa kanggo kersana Neng Winda Nabila anu mana ieu mangrupikeun putri kahiji tina dua sadulur kadideh kaanyahna Bapak Didi kalih Ibu Denah anu mana pamaksana dinten hayeuna teh mangrupikeun tanda syukur binikmat werehna dina sasih Sawal ieu dipaparin rebu-rebu nikmat nyatana baris ngahiji ngalaki rabi anu mana rupina mah dina acara ayeuna nyatana prosesi siraman calon panganten. Tahilap salawat miwah salam mugia tetep ngocor ngagolontor ka Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka para sahabatna katut ka urang sadayana anu satuhu satia kana ajaran mantena amin ya rabbal alamin. Kedah puntenna rupina mah kuring cumarios dipayun malah mandar ka papancenan ku keluarga pikeun mandu dina lumuangsungna acara danget hayeuna lampang wanohna sim kuring Marlina MC. Atur rupina mah supados nyangkolong kana waktos urang buka wae acara ku ngaoskeun basmalah kalayan sasarengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara parantos dibuka mincakan acara salajengna nyatana acara panggaosan nyuhunkeun pangdeudel doa ti sadaya sami rawuh wabil khususna kanggo Neng Winda Nadila calon panganten istri atau dihaturana kakersana Bapak Ustadz Dede Muhammad Nurdin anggo mandu dina acara tawasul sinareng pangosan dinten ayeuna sejadi haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du
Fa aqulu wabillahi taufiq wal hidayah. Sabadana majatkeun puja ka Allah Subhanahu wa taala. Puji ka Allah Rabbul Izzati oge syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah urang sadayana dina dinten anu ayeuna dinten anu mang pirang-pirang kacida bingahna nyatana dina dinten qobla akad tikahna Winda Nadila oge calon pamegetna nyaeta Jang Dendi Martin anu alhamdulillah tiasa kempel di ieu patempatan nyatana dina ragi adat siraman anu sok biasa diayakeun di lingkung seni urang sadayana nyaeta di Sunda. Oge teh hilap salawat wa salam kawilujengan mugia salamina tetep dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, atba'un tabiin, tur mudah-mudahan sing dugi ka urang sadayana sehingga urang sadayana kenging syafaatul uzma ke di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tata acana ngantos sela rehat adan asar. Berkumandang urang lajeng kana acara. Hadirin rahimakumullah wabil khusus keresana tenenah oge adidi keluarga besar ti adidi ti Palih Lebak oge keluarga besar ti teh nenah teja nyuhunkeun dihapunten pribados kumawantun ngadeg di payun daya sanes panginten ka papancenan tugas kanggo nyarengan dina acara siraman ieu nyatana tawasul oge ngaos atanapi ngaoskeun sababaraha rupi surat atanapi ayat suci Al-Qur'an. Namun satu acana nyuhunkeun di lereskeun heula niat manahna bahwa acara ieu teh sanes ayeuna acara bobodohan urang niatkeun dina manah anu sa jero-jerona anu saleuseresna terutamina urang ngadoa heula kanggo karuhun-karuhun urang anu tos teu araya di alam dunya tegasna tos araya di alam barzah. Mudah-mudahan sadayana anu aya di alam barzah khususna keluargi teh nenah oge keluargi adede aya dina maghfirah oge rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila hadrati minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was solihin wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu syirahul ajid syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil auliya illahi ta'ala khususon jamil auliya itisni wa khususon nunan rumanggong limbangan wa khususon sunaci pancar lindung wa khususon bakhatib limbangan wa khususon Syekh Ja'far Siddiq Tibib wa khususon Syekh Abdul Muhyi Pamijah khususon Syekh Maulana Yusuf Mansur Bansal wa khususon Ayang Jainullah di maqami wa ila hadrati khususon Ayang Sumanding Raksati maqami pasal syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi khususon Bapak Umu bin Mustafa ghafarallahu dunubahu wa rahimahu syai'ulillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi khususon Bapak Emed bin Irnasa syai'ulillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi khususon Mawarsih binti Tayyib ghafarallahu dunubaha wa rahimaha syai'ulillahi laha al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil arwahi khususon Bapak Ayat bin Madkasi wa ila ru'i khususon Bapak Apid bin Mukin wa ila ru'i khususon Ibu Dewi binti Ikin wa ila ru'i khususon Ma'uju binti Ifah ghafarallahu dunubahum wa rahimahum syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi khususon Aki Haji Komarudin bin Adam wa ila ruhi khususon Haja Siti Aminah binti Ijem wa ila ruhi khususon Uyut Ijem binti Hawa wa ila ruhi khususon Aki Mustafa bin Adam wa ila ruhi khususon Nedawi binti Nasliyah wa ila ruhi khususon Uyut Nasliyah binti Hawa wa ila ruhi khususon Uyut Sumanta bin Hawa
ghafarallahu dzunubahum wa rahimahum syai'u lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nawaitu dikro taqruban illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallahu hayyum baq la ilaha illallahu hayyum mawjud la ilaha illallahu hayyum ma'bud la ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqi alaiha nahya wa ilayya namutu insyaallah ta'ala minal aminin. Satu acan lajeng kana doa urang aoskeun heula shalawatnya nu gampil we shalawat nariyah 7 uihan urang sareng sadayana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر أهوال أهل النار اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ثم إلى حضرتي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والصحابة والتابعين وعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين Sunan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Summa ila ruhi Bapak Umar bin Mustafa wa ila ruhi wa ila ruhi Bapak Emin bin wa ila ruhi Mawarisi binti Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa badsil madakhalahum Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa'i indal hisab Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana la tujigh
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallahu ijabi doa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Alhamdulillah, acara tawasul pembacaan ayat suci Al-Qur'an oge sholawat parantos diaoskeun sakali deui. Mudah-mudahan acara siraman dina dinten ayeuna khususna umumna ke enjing dugi karengse. Mudah-mudahan acara ieu aya dina kalancaran terutama mah aya dina kaberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sakitu anu tiasa dihaturkeun ku peribados sakali deui ngahaturkeun rebu nuhun ka kersana MC anu parantos masihan waktos oge ka keluarga teh nenah oge adidi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka kersana Bapak Ustaz Dede Muhammad Nurdin anu parantos mandu dina acara pangaosan dinten ayeuna. Atur pinama urang dilajengkeun wae kana acara salajengna nyatana dina rundayan adat Sunda. Nanging satacan dikawitan di dieu simkuring bade sakedik heula ngaberendelkeun nyukeun waktosna pangetan ibu sinareng bapak supados henteu nincakeun paripaos mamatahan ngojai kameri ampun paralun sok sanaos kitu rupina mah meri teh sakapeung sok salah ngadon ka balong batur ngadon ka sawah batur. Atuh janten di dieu simkuring bade ngaberendelkeun heula sakedik naon ari siraman teh. Saleresna mah ibu bapak siraman mah da henteu wajib teu sunat-sunat acan tapi di dieu alhamdulillah Neng Winda pituin orang Sunda nyeneng pami ieu budaya henteu ku urang dimumule nyaku saha deui. Sok sanajan ieu teh ngasaukur pamianganna budaya Sunda tapi sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang saha nu bade nikah bade mungkas lalanggasan kedah nyuhungkeun pangampunten ka ibu ramana tah pangitan eta dina pamianganna. Yang satu acan dina siraman teh ibu bapak aya prosesi ngaras tapi seueur nama katalah teh siraman we tapi nu paling penting mah nyatana ngaras teh atawis di dia aya sinjang 7 aya lilin 7 aya kembang malati jeung kembang nu sanes kantena eta teh sadayana gaduh siloka anu insyaallah ku simkuring baris diberendelkeun dina prakanana. Janten geulis Neng Winda ari ngaras teh tina kecap ras urang emut paripaosta urang teh janda budak tangtos ilaharna urang aya di alam dunia teu leupas tina pengorbanan perjuangan nu janten sepuh nyatana ibu Rama. Alhamdulillah di dieu Neng Winda mamah sareng apa masih keneh jumeneng masih keneh aya masih keneh tiasa Neng nyuhungkeun pangampuntenna masih keneh tiasa nyuhungkeun pangdeudel doana lantaran karasa hanjelu karasa deulna nu jadi budak nalika lawang syurgana di dunia atos teu aya nyatana ibu Rama. Pagetan dina prosesi ngaras eta hartosna. Teras dilajengkeun kana siraman. Ari siraman mah hartosna mah ibak ibu tina kecap siram. Tangtos di dieu Neng Winda ibak mah unggal dinten nya Neng. Nanging bentenna di dieu diibakan ku cai pangdeudel doa. Anu mana tadi parantos dipandu ku Pak Ustad Dede. Cai doa ieu teh baris engke diibakan Neng ku diibakan ku kadang wargi atau pamugi cai dudel doa eta tiasa ngabersihan lahir miwah batin lantaran pareposna Neng Winda bade muka lembaran kahirupan anu enggal nyatana rumah tanggi
Janten sing ditebihkeun tina rereget anu aya dina diri eneng. Pengetan eta maksudna dina prosesi siraman. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang dikawitan wae. Kalanya tenggirang asa hormat kakersana Bapak Didi kalih Ibu Nenah di sarangan oge kuning winda. Anggo tiasa ngadeg di palih ditu sumangga. Prosesi upacara ngaras sejati kawitan. Gelis putra mama, putra bapak, kadedehna mama, kadedehna bapak. Dinten ieu disilokakeun di ais deui ku mama kasawang ku Neng Winda 22 tahun kapangka ina yuswa 1 tahun 2 tahun 3 tahun terlepas dina pangaisan mama kaimpleung keneh ku Neng kasabarana mama mayunan pasipatan Neng Winda kasawang keneh ku Neng Winda karos keneh ku Neng kanyaana mama anu sakitu tamplokna tapi Neng luasan dinten enji mama sareng bapak tugas mama tugas bapak apa semetkeun ka dinten enji sabana ijab kabul terucap toh sanes deui mama geulis toh sanes deui bapak geulis anu kedah ku Neng ditumut nyatana caroge hatur mama teu karaos mah 22 tahun ieu mamah nyarengan si Cikal putri kahiji anu teu waleh dianti-anti karena kasuntinganna dina rumah tangga siang sareng wengi mamah teu oleh tumamprah ka Gusti Allah hoyong dipaparin katurunan. Alhamdulillah Gusti Allah mercantenkeun isi geulis teh jimat mah jimat awak ieu 22 tahun mamah nyerengan ku kasabarana mamah ikhlasna mamah kaimpun keneh ku mamah sabada salapan sasi buburuyungan gulang gasah ngandung si Cikal nyeri bobokong tara dirasa sapada harita pisan guar cirik budak disarengan ku getihna mamah ku kasangna mamah Neng Winda harita nalika mamah nuju berjuang dina tungtung hirupna ngabelaan pet nyawa ngasa ukur hayang ngalahirkeun nu jadi budak tapi geuningan mah
dinten enjing ieu si cikal baris aya nu nyanda baris ngahiji ngalaki rabi sareng pameget pilihan anjeunna nu teu leupas tina ridona mama. Kahatur Bapak Pak, ieu si geulis tos jangkung asa cikeneh ku Bapak diakot, asa cikeneh ku Bapak dihuapan. Dinten enjing ieu si geulis teh baris nikah kalayan Bapak nu janten wali. Tugas Bapak 22 tahun nyarangan tuang putra dugikeun kasamet dinten enjing tangtos rasa kasedih pacampur jeung rasa kabunga. Sedihna Bapak geulis asa berat arek ngalupaskeun budak cikal anu geulis, tapi bungahna Bapak geulis bunga geningan kiwari aya nu nyarengan dina kahirupan tuang putra tos moal deui melang pamineng winda uih wengi, tos deui moal melang pamineng winda kamana lantaran tangtos aya anu nyarengan. Itu kahatur Bapak disuhutkeun ridho kalayan ikhlasna ieu pangaisan nu janten siloka tanggung walerna sepuh baris diecadkeun baris dilungsurkeun ku Bapak kalayan disuhunkeun ridho ikhlasna dinten enjing baris ngawalian tuang putra. Sumaga Bapak tiasa teras dibuka ieu sinjangna kalayan ngaoskeun sahadat 2 kali uwihan. Aduh Allah. Dumaredana suara Bapak parantos ngecadkeun pangaisan indung. Brah anak ini tugas Bapak ngadisamet dia. Hampura lamun can bisa jadi kolot anu bisa ngabungahkeun terus ngadidik. Alhamdulillah mangga salajengna ibu sareng Bapak tiasa terah calik dina kursi kanggo Neng Winda tiasa calik di dampar sinjang. Winda kiwari hidup paratos calik dina dampar sinjang 7 ieu teh sadayana gaduh siloka dina nyobadan rumah tangga ulah mopohogeun 7 siloka ieu gelis tangkan kabungah kebarokahan aya dina rumah tangga. Mangga dampar sinjang kahiji tiasa disingkabkeun kana panglahuna dipungkas dihurungkeun lilinna. Sinjang kahiji gaduh siloka paripaosna Neng nitip niatkeun nikah teh pikeun ibadah teu aya deui niat anu sanes sakumaha kauningan yen nikah teh ibadah nu panglami-lamina saumur hirup dina salat anu wajib sadinten 5 waktu dina saum anu wajib salami sasih Ramadan tapi dina nikah tak aya katangtosan beugi ka mana. Lantaran kitu pami sabada eta cap kobo terucap neng tos muka lembaran hirup anu anyar nyatana rumah tangga tangtos gogodana langkung-langkung seueur dan namina oge ibadah. Bagi kitu neng sing emot pami aya masalah oh ieu teh geuningan cocobi dina ibadah. Maka salajengna dampar sinjang anu kadua lajeng dihurungkeun deui lilinna silokana ngahurungkeun lilin nyaangan saban lengkah dina kahirupan. Sinjang kadua gaduh siloka paripaosna hayeuna pakumaha sareng mamah sareng bapak sareng wargi-wargi sadaya. Tapi dinten enjing sabada ijab qabul terucap neng moal sorangan deui aya pakumaha boh dina suka boh dina duka nyatana sareng caroge. Maka salajengna dampar sinjang anu katilu dipungkas dihurungkeun deui lilinna
Cijang katilu niatkeun dina diri Neng kalayan pinuh ku kayakinan sing yakin gelis dinten enjing Neng baris nikah sareng pameget pilihan Neng anu teu leupas tina ridona mama ridona bapa oge kalebet kana takdirna Allah Subhanahu wa taala. Mangga salajengna dampar Cijang anu kaopat. Cijang kaopat gadis siloka yang saestuna urang cicing di alam dunia teu leupas tina opat arah nu ngawengku dikawit kaler kidul wetan jeung kulon. Eta janten ciri urang manusia teu daya teu upaya mungguh diusik malikeun kalayan takdirna Allah Subhanahu wa taala. Mangga salajengna dampar Cijang anu kalima. Dampar Cijang kalima gadis siloka ulah mopohokeun salat anu 5 waktu. Paripaosna tugas nu jadi indung jeung bapa nyatana ngepik jeung ngageuing budak pikeun ibadah utamana salat nu janten tihangna agama. Tapi sabadang keneng rumah tanggi tugas mamah tugas bapa moal oleh ngalingakeun ku jalaran kitu Neng sing tiasa silih geuing sareng caroge dina ngadegeun salat. Baga salajengna dampar Cijang anu kagenah. Cijang kagenah gadis siloka ulah mopohokeun karena rukun iman anu sadayana genep dikawit percaya ka Gusti Allah dipungkas kana poe akhir yang saestuna jodoh bagja pati cilaka mungguh rusiahna Allah Subhanahu wa taala. Baga salajengna anu katujuh. Cijang katujuh gadis siloka saban poe nu karandapan ku urang salila jumeneng di alam dunya dikawit poe Senin dipungkas ku poe Ahad. Dina rumah tangga teh geulis lain ngasa ukur mamanis teu saindah dina Instagram teu saindah drama Korea. Tantos lir ibaratna Neng sareng caroge ngojayan salautan ngojayan sagara aya pasang jeung surutna ombak eta teh gogoda dina rumah tangga. Atuh mangga salajengna dicalikan ieu dampar Cijangna anu 7 teh janten pondasi dina rumah tangga kahirupan Neng. Salajengna ieu lilin anu nuju seuneunang abebelah dipareuman ku Neng disimbeuh wae ku cai geulis dipalu ditu. Ieu seuneun nu keur ngabebelah teh silokana sagala pasipatan awon dina diri Neng Winda baris dipareuman. Sifat ogona sifat pinuh kasieuna sifat egoisna jeung sagala rupi pasipatan awon anu aya tumerep dina diri Neng pamugi pareum sakumaha pareumna seuneun anu keur ngabebelah. Alhamdulillah atas pareum sadayana. Mangga salajengna mayun dipayun teh saha? Mama ditutup paman teu mamahna dipayun ditinggal rarayna mamah ditinggal heula. Anu dipayun teh mamah indung anu ngandung salami salapan sasi geulis. Kasawangeuna ku Neng perjuangan nu jadi indung ngabelaan sagala rupa kanyaahna jadi budak. Lain saukur ngandung anu salami salapan sasi nyusuan anu salami 6 sasi tapi aya nu langkung abot nyatana ngadidik pahaputrana tapi urang nu jadi budak teu waleh tara ngadengekeun parentah nu jadi kolot sakapeung mah
osok nyeri hatekeun hate nu jadi indung. Tapi mamah geulis teu oleh jembar pangampura sakumaha nyeri hatena jadi indung tara kendali lisan ucapan anu awon teu oleh ngadoakeun nu sae kanggo palaputrana. Teh Winda ieu panangan nu dicepengan ku Neng, panangan mamah nu teu oleh siang sareng wong itu mamprak ke Gusti Allah. Doa anu sae teu oleh disanggakeun ka Allah, asa ukur hoyong ninggal nu jadi budakna panggih kabagjaan di dunia miwah akhirat. Tapi urang nu jadi budak sakapeung tara malire, sakapeung sok sangeunahna. Neng rumaos teu oleh nyusahkeun ka mamah. Atos tiasa mulang tarima kana kaasih ka dedeh mamah. Kaca sakumaha urang budak beunghar ku harta geulis moal bisa ngagentian sagala rupi pengorbanan nu jadi indung, moal bisa kagentian, moal bisa meuli kanyangahna. Prak punten ieu hakikatna disakseni ku Gusti Allah, oge hakikatna disakseni ku sadaya palawargi nu hadir. Kedakeun lisan suhunkeun hapunten ka mamah, mumpung mamah masih keneh aya. Suhunkeun doana ka mamah, doa indung anu saciduh metu saucap nyata nembus lalangit, pamugi janten lawang kabarokahan dina rumah tangga. Palayan istighbar suhunkeun hapunten ka mamah. Astagfirullah. Mama, hapunten aing. Dimimiti aing dilahirkan dugi ka ayeuna. Sok ngaririwah mama, sok nyusahkeun wae mama. Punten aing. Tuangkeun aing. Dukadangkeun aing dan enjing ngebuka lembaran baru, mugia dijantankeun keluarga anu sakinah mawadah keur warahmah. Mamah Ci putri gelis mamah si cikal parantos balaka nyuhunkeun hapunten ku mamah baris dihapunten. Putri anu bager anu soleh daeka Alhamdulillah kedara lisan mamah tos tairi pangbuberat kanggo hiday berang anaki geralengkah berapa apa kabagjaan dina rumah tangga eta hiji pamenta mamah tangumah pohokeun sagala ibadah hampura nu jadi indung can bisa sagalana mere nu hayang nu jadi budak berang anaki gerak tarik jangkar beber layar gerak kontal kesinugrahan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Sekarang baga salajengna diwasuh dampal sampean mama sakumaha kauninga kurang sadayana yen syurga teh ayana dina dampal sampean indung. Ibumu baru ayahmu saking mulyana nu jadi awewe kaliwatan ridona kata teh hiji gambaran ridona Allah subhanahu wa ta'ala oge benduna nu jadi indung eta gambaran benduna Allah subhanahu wa ta'ala. Dinten ieu mama ieu si geulis cikal parantos ngawasuh dampal sampean mama ijatan ciri tanda bakti ka dedeh kanyaah baru jadi sepuh.
Alhamdulillah ceka maka salajengna digaringkeun kalayan dipungkas nganggo minyak sengit ieu janten silokana sing tiasa nyengitan ngaran kulawarga jadi istri anu solehah tumut kana parentah caroge. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillah bunga bagja pasti kena bisa nyium jadi surga lawang surganya tanah indung pasti aya pangbeberat kanggo hidup pasti aya deui segala rupi harang-harang dina jubadan rumah tangga. Alhamdulillah ceka Gelis anu dipayun teh saha? Bapak, Ditutup pamun teu bapak dipayun. Ditinggal karai bapak. Nu dipayun teh bapak. Dina kongkolak socana pinuh ku ka hariwang jeung ka sieun. Hariwang jeung sieunna bapak. Sieun teh bisa ngabungahkeun nu jadi budak. Hariwang jeung sieunna bapak. Sieun teh bisa ngadidik palaputrana dina jalan bebeneran Gusti Allah. Gelis sok sanajan bapak teu ngandung tapi bapak anu ngayuga dina diri neng ngamalir getihna bapak doana bapak kasawangku neng kasusah bapak saban poe lengkahna bapak nyurulungna ke sang bapak neangan apakahan kulawarga cakapeung nyeri beuteung tara dirasa ngabelaan dua-duakeun huap ngasa ukur hayang nyumponan sagala kahayang menjadi budak disakolakeun nepi ka jununna tapi geuning urang menjadi budak sok sangeunahna menta anu jadi bapak tara ngaragangan hatena tulis neng Winda sagala kahoyong neng ditudunanku bapak sanes bapak mampu tapi bapak teu oleh ngusahakeun eta kanyaahna bapak yen saestuna bapak teh lalaki nu pertama mika cinta dina kahirupan neng sateu acan ningali rupa neng anu geulis bapak geus mika nyaah mika cinta di jero kandungan keneh doa bapak nu teu oleh nyarengan dugikeun ka dinten ieu enjing neng baris ngahiji ngalaki rabi sareng pamaget pilihanna eta teu leupas dina doana bapak gelis rumaos teu oleh nyusahkeun ka bapak rumaos pisan atas tiasa ngabungahkeun hate bapak teu acan. dah dinten ieu suhunkeun pangampura bapak sok sanajan kanyaah bapak jarang kedalisan jarang katembong teh jiga kanyaahna indung tapi nyaahna bapak anu jadi budak awewena tangtu langkung-langkung brak penta doana bapak doana nu sami saciduh mentu saucap nyata mugi-mugi pamugi bakal lawang kabarokahan kebagjaan dina rumah tangga. Bapak, apunten aing, salami aing dilahirkeun dugi ka ayeuna sok nyusahkeun sok aya we pika sebeleunana teh.
punten ai. Doakeun ai bade ngebuka lembaran baru sareng pilihan ai nyalira mugia sing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah tur sing penuh kaberkahan. Wah, misi cikan. Ada 22 tahun kapengker nyarios masih keneh balelo. Iwari parantos capetan. Tas kedalisan nyuhungkeun hapunten ka Bapa. Ku Bapak baris dihapunten. Ilham Bapak aja doa tinggal lagi tinggal caranya Alhamdulillah. Pengampura Bapa jeung didulduan Bapa. Panggono geulis. Brang anak cimat awaki. Tugas Bapa ngan semet dieu, tapi kanyaah Bapa moal aya laas, moal aya pegatna. Geura Papa kabagjaan kasinugrahan. Munjung mah ulah ka gunung, bujak mah ulah ka sagara. Gunung masuk rajin uruk, sagara masuk rajin saat. Munjung mah kanu jadi indung, bujak mah kanu jadi Bapa. Alhamdulillah cekak. Maka salajengna ngawasuh dampal sampean Bapak kalayan pola nasami seperti ngawasuh dampal sampean Ibu. Tulis anu kiwari napa sampean Bapak diwasu. Pamugi napa sampean Bapak sing janten ciri bersaksi tiasa nganterkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diwasu kurupaning kembang anu warna-warni eta janten ciri yang dina hirup teh pinuh ku warna pinuh ku carita. Pamugi dina lembaran-lembaran hirup urang pinuh ku carita anu sae kalayan aya dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna digaringkeun nganggo pamungkasna diwasu saterasna nganggo minyak seungit di atas lokasi tiasa nyengitan ngaran kulawarga. Salajengna dapat sampean apa kana panglahunan keneh. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap. Cai panon anu masuhan damis sing janten saksi teu aya deui pangbeberat di antara urang. Ampura Bapa, ampura Mama, can bisa jadi kolot anu bisa dituntun, anu bisa mere contohane. Pamugi rangkulan ieu lain ngasa ukur tiasa ngarangkul di alam dunia, tapi jaga urang tiasa ngariung deui di surgana Allah Subhanahu wa taala. Brang anake geura Papa kabagjaan dina rumah tangga sing sauyunan sing janten keluarga nu sakinah mawaddah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah cekal. Salajengna dihaturaran kanggo Maedah manawi nyondong di patapatan. Ma biasa tercalik di kursi di palih ditu. Anggo salajengna nyatana sungkem
Dineng Winda bari sungkem kamak. Nek hapunten ai Winda sebagai incu tak cantiasa ngabagiakeun nek. Hapunten ai. Neoga si Kancang Yuswa ting sehat kelasna. Ang doakeun Winda sebagai incu nek. Enjing pada ngabuka lembaran baru sing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah terus sing ageng milikna sing penuh kabarkahan. Nyah nang jadi nikah incu langkung-langkungnya anu kanggo pala putrana. Alhamdulillah masih kena tiasa disakseni kuning gelis sing terasat panjang yuswa tangtos hiji kabingahan nu jadi incu hoyong tiasa mulang tarima tur ngabagjakeun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah cekang. Alhamdulillah rabbil alamin. Rupi nama dina prosesi upacara ngaras yang langsung ke perantos kasaksen kurang sadayana atau saat acan dilajeng ngara prosesi siraman anggon neng Winda baris gentos raksukan heula. Pada seorang kenging dina kabarokahan dina riungan ieu kalayan ingin syafaat tulus melati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sarengan wae ieu panganten sadaajan dina prosesi siraman urang papaku gelindeng sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Mangga sareng sadayana. Semoga Bapak lengkahkeun sampean anu katuhu kalayan niatkeun bismillahirrahmanirrahim. Mangga teras tiasa majang anaking ku Bapak dipapah kalayan dicaangan ku ilmu, dicaangan ku bekal sabisa-bisana Bapak diantarkeun kana lawang kabagjaan dina rumah tangga. Bral anaking geura teras calik dina kursi nu parantos disayogikeun. Mangga kanggo Neng Winda calik di kursi paling tengah. Salajengna abdas heula geulisnya caina dikucurkeun ku apa tina cai kendi semangat dihaturanan. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika asraqal badru alaina fatafash minhu buduru misla husni mara'aina qaddu ya wajah sururi Allah ya Nabi tidak abdas niat kesusuci ngabersihan diri tinal najis tina diri etegan kesadayana seueur siloka ngabersihan rarai ngawasuh rarai sing marah mai pamunteuh dipaeluh jaten caroge oge ngekemas kaluarga kekecapan anu sae kalian teh hilap ngaoskeun kalam ilahi ngawasuh sampean lengkahkeun ieu sampean dina jalan bebeneran Gusti Allah. Alhamdulillah dina abdasna parantos salajengna hatur nuhun Bapak tiasa disimpen dihaturana kakersana ibu anu siram kahiji kanggo tuang putra kadedehna siramna sadayana 3 kali mamah mangga dihaturanan. Allah ya Nabi salam siraman kahiji dikuyulkeun kalian dipoprokkeun siraman salamu alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta anta isyiru wa goli anta misbahu sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusah fi qaini ya ayat ya mumajan ya mimama kiblataini Allah ya Nabi anu pamungkas mama dicium tuang putrana pipi kiri pipi kanan kalayan didedel kudu ati mama
Alhamdulillah hatur nuhun Bapak waktosna. Salajengna Bapak dihaturanan sadayana aya 3 guyuran. Guyuran anu kahiji kana mastakanakeun kalayan dipoprokeun disarengan kudu ati Bapa. Anu guyuran kaduana kana saliranakeun dikurilingkeun. Anu guyuran anu pamungkas nyatana dibersihan sampeana. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Maka dicium Bapak tuang putrana pipi kiri pipi kanan kadedeh kanya sumangga. Alhamdulillah salajengna mangga dikaturanan ka kadang wargi uwana bibina pamanna sumangga dihaturanan. Raina mangga aya. Oh nini mangga nini dihaturanan. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika barra'a wajhaka ya sad ya karima walidaini hauduka safil mubarad widluka yauman nusuri Allah ya Nabi. Hatur nuhun ini kana waktosna mangga adik tercinta dari Winda dihaturana cekap saguyuran wae basa teras mama teras dipungkasku cium pipi kiri pipi kanan salawatullah alaika. Bari kadedehna cium pipi kiri pipi kanan bari harewoskeun. Alhamdulillah. Mangga salajengna kanggo uwana bibina tetehna tanapi sarewargi nu bade ngiring jiram cekap wae saguyuran ya. Neng Winda teu tiris kan nengnya. Teu sawios hayeuna titirisan da wengi enjing mah bakal hahaneutan. Bakal anu ngahaneutan nya nengnya. Wengi enjing mah. Dadedeh kanya ahna. Teras dicium pipi kiri pipi kanan na kadedeh kanya ahna. Ti uwa ti bibi sadayana mangga. Mangga aya keneh saterasna dihaturanan. Kadedeh kanya ahna pabugi cai doa ieu sing tiasa ngabersihan lahir miwah batin ngenengnya. Rereged anu aya dina diri neng ngamalir. Sakumaha caina ngamalir ti luhur ka handap. Nah, kapalih pangkerna oge mangga tiasa. Kedah basah nya sadayana pokona mah. Kedah nyerep karena nembus jantung rupina mah ya cai dedel doana. Mangga masih keneh aya di haturanan. Dipoprokeun teras dikurilingkeun kana salirana. Nah. Dicium pipi kiri pipi kanan. Alhamdulillah. Mangga masih keneh aya. Nah, karena saliran akan dipalimpangkar. Alhamdulillah serpisan. Aduh nyaah mika welas mika asihnya gelisnya disarengan lagi ke dedel doana. Maka dihaturanan ka para wargi sadayana anu bade ngiring nyiram. Oh besti nah. Geran nyusul nya nengnya.
Dedel doa nanti besti tercinta. Alhamdulillah. Spesial saurna teh hoyong 12 kali guyuran. Atur nuhun teteh, mangga salajengna. Sumangga Bapak diaturan kanggo dedel doana. Alhamdulillah masih kena aya nusanesna tadajan dipungkas saur teh aya prosesi sawer pamuka ieu mah nya insyaallah dinten enjing baris diketrukeun mah dina sawer panganten atau sarariap ibu dipalih tonggo atau sarariap nganggo mulung sawerna dinten enjing ya insyaallah baris diketrukeun sadayana masih kena aya sumangga mangga Pak Ustadz Dedek dihaturanan tim juru tong kita Pak Ustadz Dedek merangkap ya Pak Ustadz Masya Allah dedel doana Pak Ustadz mangga sumangga aya keneh terapi teh aya oh mangga teteh pilih ka impenkeun teu nyiram calon panganten dan ngalindurnya mangga dihaturanan sata acan dipungkas tur pinamah atos cekap aya keneh tanapi cekap dilihat atau cekap mangga dihaturanan ka sepuhna Bapak Didi kali Ibu Nenah tiasa ngadeg disagedengeun tuang putrana Alhamdulillah Pak, kekaraos rangkaian acara peraros kapidangkeun sadaya kalian lancar atau pamugi dinten enjing oge lancar. Nah di dia pangitan tadi pamuka teh di ais ku mamah, hayeuna hoyong di ais ku Bapak. Manawi Bapak emut keneh, ieu si Cikal terakhir pamungkas di ais ku Bapak dina yuswa sabaraha taun Neng Winda. Ono ngais mah da dialit keneh. Pamingais ibuna terakhir iraha Bapak? Unggal dinten. Unggal dinten atuh ngais ibu nama sagiriwilin. Putrana mah hilap deui sanadanya. Tah Bapak nuju alit mahnya di pangku kiat keneh. Hayeuna tos saageun kieu kiat nganggo ngais mangkuna Bapak kiat? Insyaallah kiat kanyaahna. Alhamdulillah. Atuh di sorangan oge ku mamahnya. Mangga geulis pandanganna ngarangkul ka mamah sareng ka apa? Bapak mah ngado mangku ibuna. Sok rarasaeun cenah ya. Mangga siap ya kameramen 1 2 3 dicium Bapak. Tuang putrana Ibu dicium. Alhamdulillahirabbil alamin geuningan kiat keneh ya. Atuh kanggo nu pamungkas sareng abade aya sawer, mangga Neng Winda dipalih dieu. Nyungkeun sacanggeum kanggo Neng Winda. Kesa terasna ti mamah sareng ti apa ya. Nah kita di imam mungsa ukur kiparatna hungkul baris pamuka ngaramekeun acara da sawer mah teu aya dina siraman mah nya ayana ge engke sawer panganten. Ulah waka diaweulkeun nya urang kidung heula sawer sakedik hungkul ieu mah ngahaleuang. Bismillahirrahmanirrahim. Dada agung cukup lemur, dada jembar pangaksami. Bilih ayah kakirangan.
Simkuring di dia nyawer neng windan no perantos neng seseraman neda banyak sen tisadayana mangga neng siap hiji dua tilu hur aur mangga mama aurkeun apa de aur artosna alah aur yang terhormat dan seluruh undangan. mangga ngaurkeun nama di panggung we nya cekap mama atos cekap sakitu lajeng mama di panggung we di panggung iya ibu nyingsakeunna teh keng luhur teuing bu hur aur permena di aur aya keneh sok diaurkeun wae hur aur permena di aur aya keneh sok diaurkeun wae Insyaallah dinten enjing baris diketurukeun sadayana dina prosesi sawer